ngalilakeun selebeo teh mana meuli useup teh aing kurit manten ya Ibu udah pamit. Ya, sia mah bagong teh ngalilakeun sia mah. kalian Eueuh pan ieu ge meureun sakieu-kieu pake meuli useup. ayo. Heeh ke deui we lah lamun boga ke di kuliah. Ayo Ini ini nian hantu nih. Ngoni. Naon sih teh gugulun wae? Iya, ini nian hantu pas usuk. Tadi kuliah. Siat aya nya di mah. Ini mana? Duit batur iki duit si Iyat ieu ge. Ulah menta-menta sia mau batur iki jang dikeunun ka si Iyat. Angwana oleh ini. Semua itu udah duit batur ieu mah. Ieu teh 100 komisi teh. Emang Barnet. Si beak ya. Apa udah nyumput lah. Yat. Sugan geus isnit museup. Besakan ku aing. Eueuh jelema oge. Apana seueuh euy. Mau balik soalna mun aya emang padat ka dieu dadakan bakal beak. Bener. Kena ka dieu atuh da rupa-rupa dia goblok ngayet deh. Yat. Ya. Eueuh cai panas lagi eueuh. Saan urang mah teh panas itu mawa gelas oge. Nek naon atuh? Lain urang terek ngagoreng sangu euy. Ai kateana teh karohok nih na. Minjem kate lah sakedeung. Wah, geus rupa-rupa atuh. Oke lah tuh. Rupa-rupa atuh deh segala nginjem. Katel, bet jege tuh geus penyon. Yeuh, kali rusak ieu ge geus penyon. Moal. Nginjem lah sakedeung. Heeh atuh. Parupa aing nek ngagoreng sangu geuning teu boga katel-katel acan. Yat. Nya naon deui atuh? Pan bieu katel geus bere inyeum. Lain urang teh bieu teh. Uyah pecina eueuh. Sugan maneh boga saeutik mah tuh menta sakalieun. Aing geus rupa-rupa ampun. Kelah atuh. Heeh, Bro. Aing mah katelna geus uyahna pecina. Yeuh. Saeutik da ke dibalik deui. Ih, soak uyah teu boga, pecin teu boga. Nya katel nginyeum di ampun aing. Yat. Astagfirullahaladzim, nya naon deui atuh karah? Lain nih urang teh ngagoreng sangu teh. Sanguna ge eueuh. Sugan atuh maneh boga atuh sapiringeun mah. Aduh, eta nek kagoreng sangu teh geus eueuh jeung sangu-sangu. Kagok hayu, Bro. Darna di dieu lah, kagok. Samalenta tadi atuh kitu ngomong teh. Jeung naon daharna euy? Lah, atuh saya aya eta tah. Si arek mah tah. Eta jeung Pais Buyur. Pais Buyur? Heeh. Baedan. Aduh. Lain niat aing masa hampa kayaknya hirup teh euy. Nah hampa kunaon atuh? Heueuh wayah kieu da sedang ngopan bari ngopi udud gitu. Pirang bara aya caneut-caneuteun mah. Asa ieu we asa naon gitu aya nu kurang gitu aya kitu ngahulang teh. Sidik meureun tadi ge eueuh kopi teh. Atuh naon atuh teh manis boga teh manis. Tayan teh mah aya, anu urang teh teh gulana anu eueuh mah teu boga gulana mah. Sematu eueuh gulana mah lain ge teh manis beunang sok aneh. Naon atuh kadaharan naon gitu sugan boga atuh kadaharan naon tuh di goah biasana mending mana sok boga kadaharan. Eueuh urang aya mah geus teu boga daangeun. Kewe atuh sugan aya budak liwat. Mau jajanan ning budak, urang pengen tau. Budak saha kok teh ge eueuh budak kadarieu ieu. Aya sayang cetak catek itu guyam-gayem naon. Gunung. Naon? Tadi ya. Naon?
Mau naon eta maneh? Naman main namun. Hayang euy ngasaan. Oh, harus itu juga. Meureun eta si Gunung mau naon cenah? Ah, tuh cuma tahu goreng jagung. Mana menta tuh? Mana menta? Iya bang. Ceh. Bagoy teh naon ieu mah geuningan teuas ya mah. Lu batu ieu mah. Koplok. Ini nikmati ngopi balik tes jumahan dah. Coba tas panen tinggal mawa katangkulak ya piduiteun ya alah aing geus baku geus mamawa gelas kosong tuh Yap ya sok baku aing geus mamawa gelas kosong teh sok minta kopi jeung cai panas. Lain kuna naon urang mah ngopi teh sorangan mah teu ngeunapan sok eueuh batur mah ai kitu mah jeung maneh bareng sok nikmat geuninganan. Heueuh lah sok buru ka dieu mumpung urang keur gembira ya. Wah, gembira kunaon maneh euy? Lah pokona gembira lah. Lan, gembira naon atuh dek bejaan? Atuh tingali tah piduiteun. Maneh euy. Panen lain. Heueuh. Aya pokona matak minta cai panas ge mah. Moal mali sia-sia. Kopi na ya kopi. Aya. Siap kitu bareng tinju. Sok Bener maneh euy boga piduiteun. boga piduiteun anu mah. Lah, Lain ai eta bunci sabaraha ka ayeuna? Baby meureun nya baby. baby Sabaraha euy sakilo? 20.000 cenah di tangkulakna sakilona teh. Aya sabaraha kilo? Ieu mah kudu bang 10 kilo. Geus bayar ku urang atuh lah. Kos nu boga duit. Nya aya we duit mah ieu ge. Tadi mah jang jajan. Eta geuning loba duitna mah. Lain pan ieu ge jang jajan budak ieu geus kacoceng beureunan saware. Ieu 2 poeun paling jajan budak urang mah. Emang budak jajan naon? Manya 2 poe beak sakitu. Sia teh mah kos teu apa jajan budak urang. Budak urang mah sakali jajan meuli Nmax manehna mah. Buah edan. Ai budakna jajan Nmax, ai bapana kopi menta. Sia teh mah teu berage kopi atuh mah kudu jadi persoalan. Heuh pokona mah urang nampi tah meuli buncis ti maneh 10 kilo meureun tah harga 20.000 jadi 2 juta ngan ku urang ditawar jadi 1.800.000. Tanyakeun duitna urang nampi kacangna. Nampi duitna nyangakeun kacangna. Ai jelema teh mabok waduk sugan. Buah edan.